sampurasun wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana simkuring Citra Herani ti kelas 11 MIPA hiji. Dina waktos ieu badai ngadugikeun sawatara warta anu kantos kajantenan dina saminggon kapengker ieu dina dinten Jumat kaping 10 Februari 2023. Sampah anu jadi masalah negara urang teh jadi ayeuna nuju marakna diayakeun bank sampah. Khususna di perkampungan. Mireng oge bank sampah teh aya di sakola. Ayeuna urang tos terhubung sareng rekan abdi anu bade taros-taros tentang bank sampah nu aya di sakola SMAN 1 Bentadu. Ayeuna di puteran abdi aya teteh nu jigana nuju ngase hayu urang taros-taros. Kami kanggo hasil tabungan sampah diambil anunan we di kana Wakas dan khususnya diambil kana Kabupaten Membas. Janten pemirsa, bank sampah teh efektif kanggo permasalahan nagara urang. Tapi urungkeun deui ka Citra. Pina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayuneun pamirsa sadaya. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.